di tengah-tengah zaman ayeuna, di zaman era goblogisasi ayeuna, sanes globalisasi, era goblogisasi, di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak geus gara roblog ka indung bapak, loba indung bapak geus nyarari hate ku anak-anakna. Ieu zaman ayeuna. Gara-gara naon Asep? Hiji, loba budak geus tuwuh jeung ulama, kadua, loba indung bapak geus ngantep bodoh kana agama pikeun anak-anakna. Siarek ngaji rek henteu masa bodoh, nu penting aing bisa ngalah duit. Makanya ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal kerasa akibatna gara-gara ngantep anakna bodoh dina agama, jauh dina agama. Tong di akhirat, di dunia karasa nyeri hatena dipolototan kudu jadi anak. Beda jeung baheula didikan. Akhlak agama diheulakeun. Mantak budak ngadege sora dehem indung bapa baheula mah sieun. Budak baheula mah. Bapana ngadehem, cici nurut baheula mah sieun. Sok ayeuna budak deheman, bapana dehem. Molotot budak ayeuna mah. Ngalawan naon Pak, aya naon Pak? Malah bapana tibalik sieun. Ceuk bapana oh henteu jang kumaha maneh. Tibalik ayeuna mah loba kolot sieun ku anak. Benar? Baheula mah anak sieun ku kol. Nitah budak baheula ngeunah jang pamaserkeun rokok ka warung bako jeung daun kaungna baheula mah bako daun kaung ini nyanyi pamaserkeun cabe tomat marek nyambalnya muhun mah berangkat sok nitah budak ayeuna molotot brung motornya budak gandeng jang pulang motor wae ka warung gedeng bapak yang ngarokok samsu pangbalikeun jauh teuing Pak ka warung ah nitah nu sejen Pak soalnya kejanjian yang barudak ulin ka Jatiluhur Pak bisa katengalin ku barudak sorry Pak berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikemaran anu cinta ka Nabi teh rebuan tapi caricing bae teu bisa maca sallallahu alaihi wasallam teu bisa teu calangap we aya ciga teh sia teh ngaku cinta ka Nabi jenengan Nabi disebut tengah jawab sholawat eta jelema pangpelit nasa dunya saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta heula baca beri ngegel kadaharan segala rupa malah aya kadaharan lamun Allah teu nyiptakeun nabi sia teh memun dengekeun nabi teh al-wasilah bo jawab sing kompak lamun ngajawab na kompak kuring yakin ye nu hadir di DKB adalah sahabat-sahabat Kang Ipan Kuntara. Capek nge-SMS-an aing wae. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Yakin Kang? Jadi doa Kang. Insyaallah. Tingkap paksa itu maca sallallahu alaihi wasallam bari malototan ka aing sigana teu ridho. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون والله أعلم بمراده. Langsung baik kersana protokol nu kusungkurin di hormat ngahaja protokol dihilakeun. Sabab basi mubarok mau naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol. Nuhun kol. Mobil khusus anu sangat diutamakan Gusim Guring, sangat jadi spesial Kang Gusim Guring. Saha para alimil ulama, para kiai, para asatid, para habaib, guru-guru urang sadayana. Nah di spesial kenasep para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, jujur urang moal afal Islam jeung eusina. Urang moal nyaho salat, moal nyaho ibadah, moal wauh ka Allah ka Rasulna. Lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Leres? Leres? Leres henteu? Aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid sehingga orang apal kana Islam, cinta ka Allah, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti aya para ulama, para kiai, para asatid itulah wasilah jalma nu nyieun jasa ka urang eta teh. Sehingga orang cicing dina kaislaman jeung kaimanan. Hakikat hidayah taufik ti Gusti Allah. Leres? Berarti nu boga jasa. Cik atuh ai pangijeng ulama jeung kiai di jalan teh gerang bara mere rokok. Atuh nanya-nanya sia teh. Padahal mah anakna dididik ku kiai, bisa salat, bisa ngaji, bisa ibadah. Eta aya indung bapada pangijeng kiai di jalan teh nanya-nanya acan. Aja nu gitu dia. Ulama tolol nu gitu. Teu nyaho berbalas budi nu gitu. Bo. Hei. Di gororan jadi tengah jarawa bangun kasinggung ya. Aya nu kasinggung jadi aya. Loba. Alhamdulillah. Heuh jadi arering gitu. Pangijeng ustad jeung kiai atuh teh nanya-nanya atuh. Boro-boro padahal anakna bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, dididik ku ustad, ku kiai di majelis di pesantren, dan geus berhasil mah anakna saroleh jadi ahli ibadah. Geuning nu disebut mulia mah pangheulana indung bapakna. Bener teu? Guruna disebut-sebut teu? Henteu. Indung bapakna nu disebut heula eta anak saha? Meniku rajin ibadah, pasehat baca Quran, akhlakna meni sopan santun, anak si Udin. Si Aci, eta indungna. Meniku bisa ngadidik eta si Udin ka anak tuh, si Udin nu disebut. Dan si Udin mah teu bisaeun. Eta budak meunang ngadidik kiai. Kiaina disebut teu? Tolol teh si Udin. Tapi giliran ayah santri belegug, guru nu disebut-sebut, bener? Santri mana sih belegug tah? Biasa santrina ustad eta. Giliran goreng, ustad di babawa. Giliran arus dari babawa. Ieu orang dinji ajar nyieun jasa. Kasa kajalman geus nyieun jasa. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Setuju? Setuju? Doakeun sing soleh yang ka Ipan. Lain Ipan Gunawan ieu malah ieu. Bodas nama sarua. Geuneuh aing. Urang diajar nyieun jasa ka batur anu geus nyieun jasa. Teu bisa barang mere ka kiai ka ustad atuh mere doa nu halus. Makana urang doakeun ya para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat walafiat.
tambah barokah ilmuna, tambah milik rezekina, tambah istrina. Amin. Bu, maaf, aku nggak butuh senyummu. Yang aku butuhkan jawabanmu. Itu ini tukang salah ngaprek amin terjadi kunaon eta. Ini kagok neleuna atuh tidak akan aminkeun atuh. Ya lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Itu kudu riuh antara ya dan tidak. Ya amin tidak cicing. Dan doa anu terakhir ulah waka. Daripada kuring turun ceramah dicekek nini. Penting para ulama, para kiai, para asatidz, para jagiswa, sehat wal afiat, berkah ilmuna, barokah milik rizkina, dibawa turunan anu saroleh tur salihah, anu mampu meneruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri doakeun mudah-mudahan sing dijalikeun pamimpin anu amanah nu saroleh. Khusus sahibul bait kersana Pak Bupati Purwakarta 2024 amin. Kelepasan asugannya ditambahan di mayar Kang Ipan langsung biasa we atuh lain kode ngelingan kode emang togel aing ngelingan jelema masak loba pohon kaipan matara poho antara karak dielingan gitu langsung ngitung tadi tinjang saha teh nyaho aing ya Ipan kuntara. Apa itu kuntara? Rukun jeung tetangga, rukun jeung agama. Ipan rukun jeung tetangga, rukun jeung agama. Ivan kuntara. Menangieun aing dieu eta. Bayar, Ipan bayar. Hingga huneng nebokan Ipan nebaligo Ipan kuntara ideuna naon eng tapi rada ragu yang dibayar mah tambahan dina baligo na Ivan kuntara. Ivan rukun jeung tetangga, rukun dina agama. Kuntak udah aya sih kuntak eta kudu ditasrif deh Kang eta teh bagian akang itu Kang Haji jeung akang insyaallah ngan tafsiran sim kuring mah kuntara kunta rukun jeung tetangga rakna rukun oge jeung rakyat rukun oge jeung agama makana tong salah para ulama parek ge hararudang manehna rek naik naon sabab dirojok ku ulama hayo naik kuntara itu udah mah nuturkeun ditukangan ulama baik tahun sababna rumah saurang mah jelema bararodo ngarti kana agama ge jauh ngaji masantren ge teu tapi aneh pan di akhirat hayang mulia di hareupeun Allah atuh ngahijina jeung jalma mulia para ulama Allah. Karena para ulama para kiai aya di dieu di Kang Ipan ayo urang tuturkeun sugane urang digepayan teh ku kiai ku ulama dieu surga mungkin di akhirat itu amplop di akhirat aya amplop di mana perusahaan Ipan gitu dibawa ke akhirat kecuali anu hasilnya disodakohkeun ke aing ya Allah hayang digero ku ulama engke hayang sing dareukeut jeung ulama. Apapun yang akan kita menemani kita di akhirat adalah perkara yang kita cintai di dunia. Cinta kepada ulama saleh, insya Allah orang bakal ngahiji deh jeung para ulama saleh. Digero ngan sieun tanaya ulama nu teu kabawa. Naon kabatur nyangan manehna nincak tai. Aya nu kitu, aya ustad aya nu kitu. Kapali dia itu lewat manehna nu nincak. Atau itu mah jadi tuan makan senjata lain senjata makan Tuhan
sieun tak kuring ge sieun kitu naudzubillah ulah asup kadinya kuring ngobring jamaah kade mah saat di akhirat rek asup ka surga ku malaikat ke digero cek malaikat ka mana surga naon tiketna tahajud istikharah tiap malam wow nyawa di mana ahli tahajud ahli istikharah asup ka surga ti kiai saha harita nu kadenge ngomong eta asa bubarok geus panggih jeung asa bubarokna acan cek malaikat culangung ulah miheulaan ditahan heula ku malaikat buru-buru deui cek malaikat ka mana surga mana tiketna zakat infak sedekah jariah ahli berkorban di jalan Allah nyawa tisa jelema nu berkorban di jalan Allah asup ka surga ti kiai keur ceramah harita saha sabu barok geus panggih can ulah miheulaan buru-buru datang deui mana tiketna selalu menjaga silaturahmi daripada permusuhan jelema silaturahmi asup ka surga asup cek saha cek guru keur ngaji harita sa sabu barok geus panggih can ulah miheulaan ieu nu khawatir ieu ya eta nu ngaran asa bubarokna begitu datang ke diborogon ku malaikat untuk lain asa bubarok ieu lain loba asa bubarok menawe molototan aing bae cek malaikat isa ibu barok cek jamaah haji unaon di borogon eta saja mubarok cerita ampura aing baheula sok nyeramahan sok mamatahan minta ngahiji minta silaturahmi tapi aing pas ya we kabatur nisa dita salat duha hari isuk aing molor kabatur nita sedekah aing korep dengekeun kiai mau balik dengekeun geus loba mau balik di dieu dengekeun sia kabatur nyarita kudu sedekah diri manehanana pelit jadi dalil teh jang batur saya kan bo aduh orang malan atuh baru kecilin tadi bo tak gitu perlihatkan bo semangat kita pak itu dua kali bapak-bapak mah ibu-ibu mah bo cemplung biasana di Karawang anu panonna molotot digoroan teu nemalan lauk pedak pedak molotot digoroan tara nemalan bo nah jadi rame sih disebut lauk pedak Ipan pedak masih oh siapa ya ulang wae tenang kagak dirojok subhanallah SWD urang sing dijaya diraksa ku Allah sing disalametkeun dunia akhirat urang dadajengan jeung nu saroleh sing kabawa di saleh urang amin ya Allah ya Rabbal terutama doa-doa sing dikabul ku Allah niat baik Kang Ivan Guntara pikeun bahwa masyarakat Purwakarta lebih religius lebih bermasyarakat lebih merakyat bahkan radituna sejahtera cita-cita yang baik kursi dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Dibandingkan jeung umat nusanes, orang umat Rasulullah adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Naon asep nu ngajarikeun ciri orang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nusajen? Apa orang umat Islam mulia gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nusajen teh aya salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nusajen teh aya puasa Ramadan?
Apa orang mulia di hadapan Allah aya gara-gara haji umrah umat teu sejen aya haji umrah urang tafakuran ayeuna. Lamun rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah make salat orang lohor asar maghrib isya subuh wajibna atau farduna 5 kali khusus pikeun pribadi Sase Bubarok tahu diri sadar diri lamun rek ngukur kemuliaan Sase Bubarok make salatna Sase Bubarok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro kualitas salat Sase Bubarok sampai ka khusyuk tumanina can bisaeun. Mun jadi ukuran masih kena jauh Sase Bubarok ngukur kemuliaan make salatna nu 5 waktu ngarumasakeun diri lain suudon lain goreng sangka ke Allah salatna Sase Bubarok jauh tina kasampurnaan boro-boro khusyuk tumanina ge can bisa duka urang dieu mah. Hah? Jauh antara salat juga siapa maka nyebutnya jauh urang dia mangga sararusu mereuna saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat atulin khusus ya mangga huleung mimin keur salat mikiran COD beda-beda ieu loba wajah-wajah online di dieu. Oh itu si Raja ada ayat oh si Shopee araraya beda tiung COD mah nyengsol. Itu di Omega nges tiung nalesan ya Allah atuh eta gara-gara ayeuna jadi mararanja jelema balanja ge meuni mung leumpang ka pasar di imah we COD termasuk ustad tetangga kuring tibang meuli lempak meuni online. Hari online teh kitu sok salah nomor nu dipesan selempak ukuran L nu dikirim opat XL ustad ngahuleung muka bungkusan kiriman COD selempak gede mulangkeun teu nyaho alamatna daripada mubadir dipapake ke ustad isuk-isuk pake ayun-ayunan selempak dijieun TikTok rame dan di TikTok ustad ayun-ayunan selempak online. Kaipan sok online tara heulah lah kirimkeun ka aing langsung. Ya Allah ya Rabbana bu mun ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah jujur masing-masing pribadi tahu diri sadar diri kualitas salat orang masih jauh tina kasampurnaan laras sing dihampura ku Allah kekurangan kesalahan kekhilafan salat orang 5 waktu sing dihampura ku Allah orang boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang katempo khusyuk ulang ngaledek sia bisia anu gigireun urang salatna kitu tah muter ulah diledek husnudon we alus sangka berarti keur ngemat niat dina hate da tempatna niat aya dina hat pan urang mah takbir niat dina bibir hate mah teuing mikiran naon bener teh takbir Allah nepi ka muter-muter begitu bar leungeun dina dada nempel setan aktif ngagoda ka urang hayang ngancurkeun salat urang. Makana Rasul kantos dina riwayat mere pelajaran ka para sahabat memeh dibaca niat salat bacakeun doa perlindungan heula Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun ayat anu bisa ta asal dibaca ibu asal alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin. Atuh nyebut osokna ge luwak liuk sinu nyahoan leungeun nempel kana dada takbiratul ihram ka peureum-peureum hayang khusyuk begitu nempel leungeun kana dada eta panon mulai digoda maaf
dua liak melotot kaditu kadi eta panon lain khusyuk ningali tempat sujud ketika sholat. Leres maaf ya biasanya bapak-bapak nu tereh kagoda sholat berjamaah ya Allahu Akbar eta panon lain karena tempat sujud lain macaan samping batu nu dihareup. Ayo sia lalaki sia rumasa sia atuh samping nu dihareup di absen hiji-hiji eta keur salat behoes mah lain can kabeuli coba Kang Ipan can mere Ipan jadikan ieu eta keur salat can kabeuli mahal euy atlas ge alus teka tinggalin teuing motifna aralus Allahu Akbar tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah eta malaikat lamun tukang heureung geus ditajong ka jelema salat Aisyah meulina di mana tolong keur salat mapai harga samping panon diganggu keur salat leres teh batak ibu lamun boga anak lalaki sok aridit ka masjid ditata rapi baju anak nu rek salat ka masjid nu polos menek berjamaah mah lamun berjamaah salat ulah mikirkeun diri sorangan pikirkeun lingkungan wae di jajaran urang ditukangin urang terutama ieu mah kaos iklan hadiah dipake salat berjamaah ku budak kacang Garuda nu ngajeblak di tukang ini kacangku babaturanana gigireunana menang kaos hadiah kopi kapal api nu ngajeblak jelas lebih enak dibaca kuno tukang eta budak dihareup ini kacangku gigireunana jelas lebih enak nu salat jadi mikiran kacang kacang nu mana nu leuwih enak Garuda itu nu polos berjamaah mah ulah mikirkeun sorangan wae pikirkeun di lingkungan urang supaya teu kaganggu sok can istiqomah panon urang kadang-kadang keur salat luak liuk leres panon kaganggu irung kaganggu hei maaf nu boga imah deket masjid wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin menyengat hasupna bisi mulak ka masjid mun salat lohor keur lapar can dahar di gedeun masjid ngagoreng lauk japuh selar pedak we eta lauk teri eta hasup mulak ka masjid nu salat langsung merilit aduh ieu mah cocokna jeung peuteui sambal goangsang nu diliwet enak bari salat ngaliwat Allahu Akbar Aisyah rek ka mana deui panon kaganggu irung celi hei masyarakat nu boga imah deket masjid hampura waktu-waktuna salat ulah nyetelan musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid papareun sia ka masjid berjamaah teu miluan atuh di masjid tong digoda bener masing-masing kiai teu bisa masing-masing hirup sabab dina hiji waktu urang butuh ku doa nu sok ibadah ka masjid ketika anu paeh mah ustad nu diteangan bener teu nu ngamandian mayit ustad nu ngabowehan nu ngadoakeun nu nyolatan nu ngagotong goblok Aisyah rek nyiksa itu nu ngagotong salaki siang ustad geus capek kita ngagotong nu digotong astagfirullah mayit kaciri ku aing dendamna ka ustad ieu jelema ieu nu ngagali kubur perkosa sakalian teu sia nu dikubur mayit para ustad pak kiai doakeun si panjang umur tadi saya ngadoakeun pae bohong
maut mah keukeuh ustad dulu teteangan bener teh. Oh bisa ngamandian mayit ustad gering aku mayit dilalap-lalap kakula nggak sudah dandanan mayit pakai baju renang sok sia renang serangan mun anakna beunghar si anakna daripada bangke bapak bau oh ngamandian taikeun ke mobil oh ka mana steam mayit di steam nggak segila sirahna dan seserian paipan dak mayar sabaraka aing suri ke poho ah mayar ya Allah bu wagen para ulama para kiai guru-guru kuring di dari arah raya alhamdulillah di Cipulus akang aya masya Allah ketua para ulama di ayah akang hadir masya Allah kang awet kolot akang pagi deui si panjang geus wagang ulah panjang teuing batur geus arareueuh di dieu tinggal akang sorangan can rek ngurus panjang geus bari bisa ibadah husnul khotimah eta harapan urang mah geus yang penak jeung nabi engga di ditu yang pagi Kang Ipan jeung nabi geus nyaocan nomerna nomorna aya tadi akang di akang aya ya kasihan nomor HP nu akang ya supaya gampang ya nomor rekening ta eta ari hayang penak jeung nabi mah mulyakeun pewaris nabi saha para ulama Rasulullah wafat ngawariskeun harta jeung jabatan tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Sing sajal manu ngamuliakeun ulama saur Nabi sarua jeung ngamuliakeun kaula. Sing sajal manu ngamuliakeun kaula sarua jeung ngamuliakeun Allah. Sing sajal manu ngamuliakeun Allah, Allah geus nyadiakeun istana di surga. Lain amin amal. Amin amin kenceng siapa ngijung kiai teu nanya-nanya acan. Ngamuliakeun teh gunanya ku ngadoakeun atuh boga duitna meureunnan mere duit sia teh. Da kiai mah teu digaji. Aya gajina teu negara. Aya teu? Teu aya. Tong ngomong ikhlas ka kiai mah. Teu digaji ku negara, tetap ngajalankeun perintah ngabina masyarakat rakyat Indonesia di lemur-lemur supaya jiwana kabangun ku keimanan. Sabab jiwa adalah yang diamanatkan oleh Wage Rudolf Supratman yang harus dibangun lebih dulu dibandingkan dengan fisik. Badan dulu, badan kedua, jiwa pertama yang harus dibangun. Bangunlah jiwa heula berarti iman. Bangunlah karak badan fisik. Eta Wage Rudolf Supratman nyiptakeun untuk dua hiduplah Indonesia Raya. Kieu mantan jeliken aya. Jeliken Drijen atau jelikan makompan aing meureun. Bangunlah, lalu bangunlah. Siapa yang membangun jiwa? Para ulama, para kiai, para asatid di lemur-lemur digaji itu. Pernah aya ribuan kiai demo ke Jakarta hayang digaji aya teu? Tak tong ngomong ikhlas ka kiai mah teu digaji ku negara tetap menjalankan tugas. Sok aya cenah kiai minta ka santrina infak udunan di majelis di pesantren 50.000 sabulan jang mayar lis. Pan hurungna make setrumna ti PL kudu dibai piraku kiai nu kudu bayar deui wae geus mere ilmu ka anak ibu anu kudu bayar listrik ongkoh kiai sekalian perkosa ku sia bantuan bayar listrikna atuh 50.000 mah cenah gede leuwihna kiaina ngalah leuwih loba kiaina ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq
Sabab dalilna kuat, la ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Heeh, aing jadi bere eta tadi. Geus cicing geus. Pan perjuangan para ulama para kiai geuning hasilna mah indung bapana keneh anu mulia gara-gara anakna saroleh bisa ibadah hasil ngadidik para kiai kadinya bae. Pan bakal nyapaatan anak mulia nu saleh teh ka indung bapana hayang disafaatan ku anak saroleh. Udah kuduna wajib indung bapa nu ngadidik ngan teu mampu kiai nu ngadidik aya ijab qabul indung bapa jeung kiai nu ngadidikna kitu. Ya mah kadang-kadang budak ngaji ka imah kiai teh ijab qabul indung bapa teh nyaho-nyaho acan. Budak ngaji di mana? Di ustad mana? Lamun aya cenah indung bapa boga anak diajar ku ustad eta budak jadi saleh, jadi ahli ibadah ngan indung bapana can pernah ijab qabul jeung kiai nu ngadidikna, maka kasolehan eta budak bakal nyafaatan guruna di akhirat. Indung bapana teh kabagian. Sok sia. Rugi. Maka nang kebalik tanya eta budak ngaji di mana? Ustad Ma'ruf contoh berapa tahun? 10 tahun pak. Hah? 10 tahun? Nya pak paingan maneh meni pas sehat maca Quran tiap balik ka imah meni rajin ibadah nya pak kiai nu ngadidikna yang rugi bapak. Rugi kunaon maneh soleh menang ngadidik kiai guru maneh nu disapaatan bapa jeung mah teu kasapaatan ku maneh sabab mah jeung bapa nu tanggung jawab ngadidik ka maneh teu ijab qabul teu serah terima jeung kiai nu ngadidik maneh jang bapa jeung mah hayang kasapaatan ku amal ibadah maneh anu soleh anteur bapa jeung mah isukan ka kiai rek ijab qabul kitu kudun. Dari hidung tanya ta budak kiaina sok ngerokok ahli hisap pak non rokokna campur ke loba duit sok samsu mun teu boga duit sok meuleum curug berarti sakti eta kiai ke isukan orang beli 20 slab samsu jang kiai pona disetok ku bapak per bulan. Boga anak kata Pak Ustadna 13 pak bening loba pan Ustad pak naon usaha tara anak deres sok dalalahar eta budakna dahar ti mana pak dok sok tara bogaan beas teu bogaan beas ya teu bogaan duit ti mana da teu gawe pak kiaina masya Allah geus isukan bapak anter ka imam Pak Ustad bae sekalian mau rokok 20 slop samsu beas 5 karung duit 10 juta per bulan digaji eta ustadku bapak. Wow aya teh nu kitu di dieu sakieu lobana eueuh hiji-hiji acan. Oh my god kacau aduh. Maksudna lamun aya di dieu nu kitu titah pindah ka Cikampek aing butuh nu kitu datang ke imah kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam kang damang alhamdulillah kiai hampur lahir batin ayo non teh bejana budak di geus 2 tahun ngaji alhamdulillah betah ta budak teh lain masalah betah jeung teu betahna kuring indung bapana teu tanggung jawab kudu ngadidik depan kuring bapana ngan kuring sibuk digawe ka ditu ka dieu sementara ta budak nyaho-nyaho soleh bisa ibadah kiai nu ngadidik abdi nu jadi bapana can ijab qabul ceuk si asa bubarok atuh moal kasapaatan ku budak soleh da abdi ge hayang kasapaatan ku budak soleh rek ijab qabul ayeuna keneh tarima anak abdi jadi santri pak kiai pangbereskeun Quran na make ilmu tajwid pangbereskeun ibadah na make ilmu fikih pangbereskeun akhlakna make ilmu tasawuf kabeh ilmu agamana aya di kiai abdi masrahkeun ka pak kiai urusan kehidupan biaya kiai kuring nu tanggung jawab. Hebat eta kolot bijak kolot gitu diterima kang ieu amanat mudah-mudahan ilmu abdi si manfaat atau budak kakang si betah masantren di abdi doa kiai cek budak laporan pak kiai sok karoko yang aya ayeuna mah tong riweuh neangan rokok tong liar ka mana-mana neangan rokok abdi nu ngajamin samsu 20 slop per bulan ditanggung jawab ku abdi mangga tampi kiai tah beulem usia unggal poe tah mangga
oh ya mereka dihakan pan di belum cenah bejana pakai tara masak di atau masak di mana Kang beas ge teu boga duit teu boga kadang-kadang budak kayak udunan aya henteu kiai tong mikirkeun nafkah kiai jeung keluarga kuring nu ngajamin beas 5 karung per bulan nya nuhun atuh Kang are beas aya jang sangunapan make lalap nan lalapna kudu dibeli lauk pauk da duit teu boga tenang 10 juta per bulan wow panetai kuota nah hebat mah kiai ge semangat kuota tiap ngajar eta kiai kadenge kemana-mana semangat alif eta pangaruh samsu ampun beas 5 karung pangaruh na beda karena sora 10 juta tilu poe santrina bubar tarore kabeh tungtuna kiai ngahulang di majelis hisupna robah eta majelis jadi warung kiai na dagang samsu dagang beas eta ngaranna kiai kreatif bantu perjuangan anak siap dangis kanyahoan solehna budak sok inung bapana nu nikmat leres teh di tengah-tengah zaman ayeuna di zaman era goblogisasi ayeuna sanes globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblog ka inung bapa loba indung bapa geus nyarari hate ku anak-anakna ieu zaman ayeuna gara-gara naon Asep hiji loba budak geus tuwuh jeung ulama kadua loba indung bapa geus ngantep bodoh kana agama pikeun anak-anakna siarek ngaji rek henteu masa bodoh nu penting aing bisa ngalah duit makana ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal kerasa akibatna gara-gara ngantep anakna bodoh dina agama jauh dina agama tong di akhirat di dunia karasa nyeri hatena dipolototan kudu jadi anak beda jeung baheula didikan akhlak agama diheulakeun mantak budak ngadege sora dehem indung bapa baheula mah sieun budak baheula mah bapana ngadehem cici nurut baheula mah sieun sok ayeuna budak deheman bapana dehem molotot budak ayeuna mah ngalawan naon pak aya naon pak malah bapana tibalik sieun ceuk bapana oh henteu jang kumaha maneh dibalik ayeuna mah loba kolot sieun ku anak benar baheula mah anak sieun ku kol nitah budak baheula ngeunah jang pamaserkeun rokok ka warung bako jeung daun kaungna baheula mah bako daun kaung ini nyanyi pamaserkeun cabe tomat marek nyambalnya muhun mah berangkat sok nitah budak ayeuna molotot brung motor budak gandeng jang pulang motor wae ka warung gedeng bapak yang ngerokok samsu pangbalikeun jauh teuing pak ka warung ah nita nu sejen pak soalnya kejanjian jeung barudak urin ka Jatiluhur pak bisi katinggalin ku barudak sorry pak ini gara-gara kenal pot budak kayak mah dititah ngalawan Bola inung bapak nongkrong hareupeun panto imah urang rek asup ka jero bebeja heula da sieun kadupak inung bapak ma pak calikna geser salit abdi bada ngalangkung bisi kadupak ku abdi anak urang gitu teh aya ngaliwat kitu henteu geus jauh ya akhlak ayeuna leres teh indung jajalanan pura-pura teu neureuk budak ayeuna mah men seret men kan nyungsep inung bapak bapak ngagoler di tengah imah dilengkahan siah gua culung ngalengkah kagok nincak beuheung bapana meningit anak juri juga eta geus nincak beuheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung isa nyatu jeung teri tina biwir bijil bokap trojol emakna ih nyokap datang ninikna nyokep trojol akina ho nyakop
Itu kita bahasa jurig di mana itu? Loba kolot nyeri hati kuan salah saha. Ayo saya nyalakan budak ayo. Salah saha. Salah kolot nyok. Atuh udah budak pakos kacang. Kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang milunang. Tuturus deng-deng kacang nadeng. Tuturus nang uyupuk kacang nage ngalai. Budak makos kacang. Tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak anu boga tuturus. Budak mah ibarat kacang, ai kacang kumaha tutur nu boga tuturus bapakna nu boga kebon kacang indungna atuh sadar satetitin he ya ebah dengekeun urus eta kebon wah barala tuh pararunggu. 6 bulan sekali koret sunat ngoret ibaratin teh sok loba orai amit-amit. Ayang soleh anak ay bapana inuna salah wae lurus tunyu sok jadi contoh di imah supaya budak teh neangan contoh di luar imah. Eta gara-gara na akhlak ala lancur teh budak neangan contohna di luar imah dina TV karena gitu benar sama di imah nah indung bapana tuh mampu jadi contoh. Ayolah berusaha jadi contoh yang baik buat anak kita di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Yes, wih deh, lamun diukur make salat urang masih jauh tina kasampurnaan ngan sing dihampura ku Allah. Amin. Lamun lain gara-gara salat asep kurang mulia di hadapan Allah, mungkin gara-gara puasa Ramadan asep maaf kualitas puasa urang masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro ningkat karena kualitas khusus puasa Ramadan orang karena nincak kualitas khusus ge can bisa. Urang puasa di bulan Ramadan kalak masuk kualitas puasa umum non puasa umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon mabiwir ceuli panon teu milu puasa. Aya aturan keur puasa ti asar nepi ka magrib ngabuburit eta biwir capetang lain istighfar ngogosip di jalan ngomong-ngomong tatangga panon kadang-kadang lain neuteup Al-Qur'an keur puasa Ramadan nempuan aurat we di luar mantak kaleungitkeun kana ganjaran puasa tak kabeli mah cenah Kang Haji tiap Ramadan ge di bumi we tara keluar ti bumi sieun leungit ganjaran puasa sieun ningali aurat istri di luar mah berarti isuk nepi ka magrib di bumi bae hebat kan naon kegiatan ya kadang sare ya kadang-kadang tadarus Kang Haji hebat ya kadang-kadang nonton TV. Jadi nonton TV pan Ramadan mah dina TV ge pangajian Kang Haji kegiatan Ramadan mah dina TV Kang apal ngan anu salah naon iklan di luar tanpa ping-ping awewe pan TV mah jelas bodas ping-ping teh dada awewe ge jelas gift merawat kecantikan kulit anda eta jelas hand body bitis ping-ping awewe meni jelas Rexona jelas aurat sanes atuh sami bae aurat ngan pedah eta iklan mah nyambung and body yang ping-ping na dideleukeun Rexona yang kelek na dideleukeun sabun gip yang dada na dideleukeun nyambung yang hiji nu teu nyambung iklan teh Softtek penasaran aing nepi ka ayeuna atuh jang naon eta dideleukeun mun dianggap paud aing teh nempo iklan Softtek we ajol-ajolan teu puguh naon maksudna eta kuring nepi ka mikir oh berarti Softtek mah jang awewe anu ajol tah kitu we geus lah kapalan kaipan uninga Kang naon cek Ipan aku lebih paham Bu sini hampura kekurangan dina ibadah Ramadan kamari sing lebetkeun al-faizin orang yang menang di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Namun lain gara-gara puasa saya mungkin gara-gara haji umroh maaf Pak Haji Bu Haji kualitas haji umroh orang masih jauh tina kasampuraan
sing dihampura bae ku Allah si bisa nasib ka dari itu deui komo nu teu acan urang ngalaman cirik teh salat ke di Mekah we wungkul da hareupeun aya Ka'bah mereka rebeh-rebeh tak salat balik ke Purwakarta eta haji salat henteu ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu Ji di Mekah Ka'bah balik ka dia biasa itu mewek baca salawat cerik teh ke di Madinah dan ziarah ka Rasulullah asukti babu salam ka Rasulullah karena kayak ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah banjir cai mata ngerasa isin di payunan jalmi mulia jalmi anu disucikan ku Allah balik di Madinah datang ke Purwakarta Pak Haji Bu Haji di lemurna maca salawat henteu ceurik deui geus beak cai mata nya ulah wakan ningali Ka'bah karak di Masjidil Haram di halaman geus ceurik wae ulah anu kakarak nu sering ka ditu pasti nasib ka ditu nangis bae lamun geus ngajajar dijajarkeun ku pemping di halaman Masjidil Haram kamari guring 300 jamaah ngiring umroh babarengan jeung sim guring eta gigireun di Masjidil Haram di hareup di halaman meme asup ka jero masjid dihitung dipariksana jamaah bisa nu tinggalin kabagi 8 karom ya aki-aki gigireun geus teu eureun-eureun ceurik wae kunaon bah ceurik suku katincat pantes ceurik sukuna kalayak lain bah kunaon ceurik wae loba dosa berarti aki-aki keur ngorakna preman sok nyawer organ gitu meureun siga salaki ece gitu yang haji naon bah Masjid Haram namana ieu hareupeun disangka hotel da kakarak manehna mah begitu dituduhkeun ieu Masjid Haram teh ieu hareupeun urang langsung ngagoak ngencengan ceurikna teh hanya kali bejaan jadi ngariweuhkeun aing geus repeh-repeh pan rek toap rek asup ka masjid. Ayo ikuti jamaah talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam ikuti doanya jemaah Allahumma antas salam wa minkas salam makin asup ka jero masjid brai Ka'bah nuker cerik ngaguguk ngerem langsung eureun asa ngimpi biasa ningali Ka'bah na HP dina foto dina gambar dina pitik dina video na TV na kalender eta Ka'bah aya hareupeun panon ya aki-aki eureun cerik kunaon bae cerik eureun Ka'bah terus abah cerik ngadadak tadi langsung eureun ayeuna ningali Ka'bah teu pantes sombong jawabanna simpel teu pantes coba rek nyombongkeun naon payuneun Ka'bah maaf jabatan ek disombongkeun jenderal bintang 4 teu dipapake eta bintang lalaki kabeh seragam kal mayit sataranjang ngan ukur dibungkus 2 helai kain ihram putih atas bawah cukup jabatan dina bangga-bangga teu dipapake hareupeun Ka'bah ulah som kaipan ulah sombong gimana geus nyong celok tetap mapai ke lemur datangan masyarakat siap kaing sampai sekali ulah sombong dan di luhur teh semen engke ge balik deui kahan mantap kercingjing di luhur Kang Ipan maaf engke di mana diijabah ku Allah
ulah poho kanu dihandap sabab urang geus cicing di luhur diantar ku nu handap di luhur ulah poho kanu dihandap bisi nu dihandap ngap kek kita ini ngajawab ngap non maksudnya eta itu engkau salah tapi bener eta keur cicing di luhur ulah poho kanu dihan bisi nu dihandap ngarasa bener aja engap atau aja nu ngarti pindah ka luhur sekali-kali ulah ngeras pikiran anak gerak kadang-kadang harus diparilih kurang badi laluhur di Jakarta dari di kursi goyang mereka dasi papajang-pajang tiap tahun ngedukan duit sidang ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga-harga nararai kurang menu dihanap ngap anjeun nama teu areungapeun da gajihna gede mengpeung lanceuk aing can naik dibekelan ku aing di mana keur naik sing inget kanu dihanap laras teh kita dari rakyat semuanya untuk rakyat ngabdi ke masyarakat sabab orang asal di masyarakat rek jang saya ngabdi jang masyarakat eueuh deui mun boga cita-cita model gitu yakin bakal diijabah saminggu sekali ka aing canak cai bodas di abdi itu cai harap menang nyiduhan abdi jahat pada yang sekarang sama harga nararaek nu di luhur mah teu ngapan urang rakyat nu dihandap nu ngarasa akhirnya apa yang terjadi nu nabeuh nu ngampar nu sebeuh geus arapal beda ai rakyat nu teraniaya mah listrik neon teh kuda di kadutan rakyat leutik kalaparan teh naon-naon nu penting beuteung bapak beuteung ibu di laluhur ngagerendutan tapi teu karitu kabeh da loba nu saroleh solehah loba nu tetep inget ka masyarakat jeung rakyatna teu moal pohokeun bener ngan ketika ya oknum nu teu bener sok kacoret kabeh karunya ulah dicoret kabeh dan teu saralah kabeh aya nu jujur anu sok kabelaan rakyatna aya keneh mending doakeun nu alus bisa anu karena merengkol tina aturan Allah sing buru-buru meredang hidayah taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala terutama lanceuk kuring Kang Ivan Kuntara insyaallah di mana diluluskeun ku Allah menang hidayah ti Allah menang keberkahan ti Allah sekaligus musibah berkah tapi musibah berkah kepercayaan ku masyarakat musibah tanggung jawab berat di hadapan Allah di imamah paling opatan 5 anak-anak jeung pamajikan tapi isa kabupaten ribuan jelema ditanggung jawab ku hiji pemimpin setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah di pengadilan dunia bisa diloloskeun sabab nyewa pengacara ratusan pengacara kadang-kadang kena vonis 10 tahun 2 tahun bisa keluar tapi yang harapan pengadilan Allah kaiban hati-hati rek mau pengacara saha di hadapan malaikat anu bakal nangtukeun vonis ka urang ke ditu moal anu bisa disogok leres ngetak titip ieu lanceuk mudah-mudahan dina hatena sing aya kasolehan jeung aya amanah siap Kang Ivan siap lah sare atuh ceurik manehna mah ceurik kadi kitu geus repeh tong ceurik geus gambar transfer we merenung Kang Ivan teh merenung dibere bahasan eta langsung asup mubarak mah ka aing iya lain berarti benci lain justrunya supaya selamat di akhirat dengan sakada di dunia dipunjung-punjung ku urang di akhirat jangka neraka atuh deudeuh karunya bener teh supaya selamat di lanceuk aing di dunia selamat jadi amanah bisa mimpin masyarakat di Purwakarta di akhirat menang syafaat sabab jadi pemimpin anu adil anu saleh amin ya Allah ya Rabbal tak maleureun kuring ketika anjeun ke kapilih tetap di SMS-an kan ingat Kang keur tabligh akbar amanah Kang amanah jaga masyarakat Kang ulah nu kalaparan awas ulah anu sedih gara-gara nyalingit beuteung da teu dahar ti isu
kirang para nurutan Sayyidina Umar memapai imah-imah masyarakat, mapai bisa anu teu dahar bener anu ceurik depan keur ngulu batu eta masyarakat. Umar bin Khattab atau nitah ka pengawal anjeuna langsung ka gudang negara mawa gandum 2 karung, daging dibawa ku anjeuna dipanggul cek pengawalna atuh ku abdi wae ya khalifah. Ya, ai pemimpin anjeun saha? Salira, berarti kaula nu tanggung jawab lain anjeun. Hebatna pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, diangkat jadi khalifah, nangis nyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon anjeun teu bugah dijadikan pemimpin? Musibah jang kaula. Nyebutna musibah. Nah musibah naon? Boro-boro nanggung jawab ke masyarakat ribuan, nanggung jawab kaula jeung anak pamajikan teuing kumaha engke di akhirat. Kadinya pakai jam pembelajaran supaya pemimpin, calon pemimpin si Kang Ivan menjadi pemimpin yang soleh dan amanah, bisa nuturkan jejak-jejak akhlak mulia pemimpin khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, diukur ku puasa jauh kene, ku haji umroh jauh. Ari geus nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon atuh Asep? Nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat sejen, jawabanna kan ukur hiji. Gara-gara umat Islam menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah umat Islam dibanding jeung umat sejen gara-gara aya cinta sejatina Kangjeng Nabi ka urang ka umatna. Pan Nabi menuju meneng kene sering kanyahoan ku para sahabat nangis di masjid teh nangis nyalira. Sahabatnya lamperkeun di pengkereunana ngariung. Aya naon ya Gusti Rasulullah nangis? Ternyata ka kuping dina ucapan Rasulullah keur nangis. Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi, umat abdi. Ya Allah, umat abdi, umat abdi. Salah seorang sahabat yang mendengar penasaran bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperkeun ka Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Aya naon Ibnu Muwaihibah? Abdi adi pengkereun salira ngupingkeun salira nangis. Mung penasaran tadi, aya penasaran naon? Gusti kunaon nangis bari nyebatkeun ummati ummati. Kunaon Gusti eta teh naon maksudna? Jeung kunaon Gusti nangis? Rasul ngawaler, "Ya Ibnu Muwaihibah, istaqtu bi ummati." Kaula nangis keur sono ka umat kaula. Kaula nangis keur inget ka umat kaula. Muwaihibah Malik Naros. Alasna fi ummatika ya Rasulullah. Gusti, ari abdi nu ngariung di pingkereun salira, ari abdi sanes umat salira. Rasul ngawaler, "La bal antum ashabi." Lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Jadi Rasul lamun ngamanja sahabat itu anu geus yakin menang jaminan Ansor, Muhajirin, sahabat Rasulullah geus disadiakeun surgana ku Allah. Geus bakal jadi tatanggana Nabi Muhammad. Ibnu Muwaihibah makin penasaran, "Lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan?" Rasul ngajawab, "Hayang nyaho anjeun umat kaula nu paling kaula dipikasono hoyong Gusti, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani." Hiji kaum nu bakal datang ke terakhir sanes kaula teh aya. Eta jelema can pernah panggih jeung kaula, eta jelema can pernah ngadenge sora kaula, eta jelema can pernah panggih jeung kaula, can pernah ningali wajah kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Urang can pernah pendak jeung Rasul, can pernah ningali wajah Rasul, can pernah nguping suanten Rasul. Tapi ternyata tertanam rasa cinta orang dina hati sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka nangke nu dibutuhkeun kurang dalam ilmu syariat panggero cintana Kangjeng Nabi, syafaahna Kangjeng. Ketika jalma dikumpulkan di masyar haliwu cek orang Banten mah rariweuh nareangan pertolongan lalumpatan kaditu ka dieu niangan pertolongan. Bingsa kabeh jalma
datang ka Nabi Adam si Nabi Adam non kadari nyun ke disapaah Nabi Adam kewajik Nabi Adam hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah izin ku naon Nabi Adam kaulah pernah nyeun kakhilafan sehingga kaulah dilungsurkeun ti surga ke dunia sehingga kaulah taubat ratusan tahun di dunia izin kaulah ku Allah mending datangan tu Nabi Nuh ngabring ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh hayang naon nyunkeun sapa Nabi Nuh jawaban sami cek Nabi Nuh hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi izin ku Allah izin ku naon Nabi Nuh kaulah diberi umur panjang ratusan tahun di dunia kaulah dakwah ratusan tahun di dunia dakwah batur lain tata lain dulur baraya tatangga didakwahan ku kaulah arasub Islam milu iman ka Allah tapi ternyata izin kaulah ku Allah izin ku naon anak kaulah teu kabawa iman kanan batu nu didakwahan anak arasub Islam iman ari anakna teu milu iman izin kaulah ku Allah mending datangan tu Nabi Ibrahim jawaban Nabi Ibrahim sami hampura kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kau lagi izin ku Allah izin ku naon salele hirup kaulah pernah ngabohong naon bapak kaulah tukang nyienan patung-patung sesembahan puting-puting eta patung nu lalu diancur-ancurkeun make kampak ku kaulah disesakeun patung hiji panggedena kampakna digantungkeun daleugeun eta patung isuk-isuk bapak kaulah ngadat ieu saha nu ngancurkeun pangeran urang dirinya kaulah teu jujur kaulah ngabohong pa nu ngancurkeun ieu patung nu lalutik itu patung panggedena kampakna dina leungeunna keneh pernah ngabohong izin ku Allah mending datangan tu Nabi Musa jawaban Nabi Musa sami hampura kaulah teu bisa nyafaatan sabab kalau lagi izin ku Allah izin ku naon Nabi Musa kaulah pernah nyeun dosa naon pernah maehan utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah izin kaulah ku Allah mending datangan Nabi Isa ngajawab sami cek Nabi Isa hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah lagi izin ku Allah izin ku naon Nabi Isa waktu kaulah kira di dunia loba sebagian jelema nganggap kaulah sebagai anak Allah kaulah izin ku Allah entos kami kamana minta syafaat minta pertolongan so Nabi Isa tuh datangan jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang saha eta hiji-hijina jalmi suci di dunia jalmi mulia dimuliakeun ku Allah salila hirupna can pernah ngabohong jujur bae salila hirupna can pernah nyeun dosa sabab dijaga diraksa ku Allah dimaksum saeta Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Rasul digugahkeun irfa ra'sak bangunlah angkat wajahmu Rasul gugah ngangkat wajahna teras Rasul ngadeg nyunkeun izin ka Allah ya Rabbi izinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi isfa ayo syafaatan ummati yakin sim guring wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu engka aya di payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababiya para pecinta ulama amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal cangkeul punten kai haus deh bo wartos Rasulullah ngawartosan sa cenah ciri-cirina anu bakal kenging syafaahna Nabi bu hayang kalebetkeun hayang muka hiji nu dicirian ku Nabi jalmi anu sok resep ngabaseuhan lembina ku istighfar jeung ngaos sholawat mudah-mudahan we ahli istighfar ya sadayana fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara eta jaminanna nanti Allah jelema nu ngalobakeun istighfar insyaallah bakal diberkahkeun rezekina ku Allah bakal diberi kahirupan anu tentrem sabab aya barokah tina istighfar emut riwayat salah seorang ulama besar muridna Imam Syafi'i jenenganana Imam Ahmad bin Hambal
Di masa-masa tua Imam Ahmad bin Hambal gaduh cerita indah. Eta Imam Ahmad bin Hambal berangkat di Baghdad ke Basrah di Irak pakai kuda. Ai nyampe ke Basrah, di kota Basrah maghrib. Masjid Agung. Eta sadaya anu di Basrah tengah. Eta aki-aki nu naik kuda teh nu ngadon salat di masjid teh ulama besar muridna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal nami namang terkenal ka mana-mana. Orang Basrah geus apal kana nami bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah ulama besar murid Imam Syafi'i. Ngan kana wajah can apal. Beres salat maghrib sampai ke Isya, beres salat Isya orang-orang dinya mah beres wiridan araruwi ka bumi-bumina. Imam Ahmad bingung rek nginep di mana? Anggeusna di masjid da teu boga kawauhan. Karek ngagoleh di jero masjid diusir ke marabot masjid. Ku pengurus masjid. Bah, hudang, ieu tempat salat. Lain penginapan. Ieu marabot ka apaleun eta teh Imam Ahmad. Atau Imam Ahmad keluar ngagoleh di emper masjid di luar na teras. Diusir deui wae. Ieu tempat ibadah lain penginapan. Di payunan masjid payun-payun aya bumi. Nu gaduh bumi keur muka panto ningali ka masjid aya aki-aki diusir. Ceuk eta nu boga imah, bah. Di bumi abdi we kulumna ka dieu. Ta Imam Ahmad bunga bari nuyun kuda. Abah be diusir di masjid nya. Ulaheun sare eta mah masjid tempat ibadah bah lain hotel. Bangun abah di tempat jauh jang engke belah ngobrol mah isuk. Abdi aya pagawean ayeuna, abah rek istirahat, kabeneran ieu imah abdi, warisan ti nu bapa abdi geus teu boga keluarga, hirup sorangan abdi mah di dieu. Kamar aya 3 pilihan ku abah, rek mana nu dipake sare heug bae, bersih kabeh rapi. Ari ujang moal sare, bah di tengah imah ieu aya mesin tuh. Oh, ieu naon di tengah imah? Abdi mah tukang roti. Jadi lamun geus salat Isya abdi mah gawe nyieun roti nepi ka subuh. Beres salat subuh abdi ka pasar dagang roti. Unggal poe kitu abdi mah. Ngan hampura bisa abah sare istirahat kaganggu ku open mesin roti ieu. Nyajang teu naon ujang mah sare istirahat, ujang mah gawe abah mare ka kamar be istirahat. Sok mangga. Imam Ahmad lebet ka kamar. Nu boga imah mulai gawe nyen roti, ternyata Imam Ahmad teu bisa sare. Kagandengan lain, hareudang lain. Kunaon atuh? Kaget Imam Ahmad. Ketika rek sare di jero kamar, ngadenge nu boga imah bari digawe nyen roti, diwirna teu eureun-eureun maca istighfar. Astagfirullahalazim terus dibaca. Cek Imam Ahmad bari penasaran, ditungguan di jero kamar ya. Sabaraha jam ieu jelema maca istighfar. Penasaran. Ternyata bablas nepi ka subuh. Imam Ahmad nepi ka teh sare ngerondaan di jero kamar. Keluar ti kamar nu boga imah keur ngabenahan roti, siap-siap rek ka masjid. Cek nu boga imah, bah cekap istirahatna boro-boro. Teu bisa sare abah, hareudang lain, kagandengan ku mesin roti lain. Aitos kaget kunaon? Kaula teu bisa sare di jero kamar sabab nungguan anjeun maca istighfar, hayang nyaho sabaraha jam anjeun beres maca istighfar. Ternyata teh sadar kaula nungguan anjeun bablas nepi ka subuh. Ya abdi mah datos biasa bah istighfar tibada Isya nepi ka memeh subuh teh. Hah? Geus biasa bah. Ulah ka masjid ngobrol heula sakedeung. Anjeun boga amalan istighfar ba'da Isya nepi ka memeh adzan subuh. Ti saha eta? Ti guru abdi. Guru anjeun di mana ayeuna? Tos pupus bah 10 tahun yang silam. Itu makomna caket masjid di Paimbaran. Kumaha cek guru anjeun baheula? Saur guru abdi baheula kieu. Sing sajal manu ngabedawamkeun ieu istighfar di ba'da Isya nepi ka memeh adzan subuh